Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ilmihi fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Adar Suthaniya asyara ari pelajaran anu ka-12 na fil adzaniyah tetap dina martalakeun adan. Qala ngadau sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lau ya'lamu lamun nyahoan sanna jalma-jalma ma kana perkara pinidai nu tetep dina adzan. Wasofil awali sarang anu tetep dina jajaran awal. Semalam yajidu tuluy teu manggihan ieu nas illa ayastahimu angin yang kudungun di ieu nas alaihi kana itu emak lastahamu maka tangtungun di ieu nas alaihi kana itu emak. Lau ya'lamuna lamun nyahuan ieu nas makana perkara pitahjiri dina salat zuhur lastabaku maka tangtu paheula-heula ieu nas ilaihi kana itu emak. Walau ya'lamuna sareng lamun nyahuan ieu nas makana perkara pil atamati anu tetep dina salat asar wa subhi sareng salat subuh la atauhuma maka tangtu datang ieu nas kana itu atamah sareng subhi walau habuan jeung sanajan datang na bari ngesot. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Asy-Syaikhan Bukhari Muslim an Abi Hurairah katampi ti Abi Hurairah. Al muazzinuna ari pirang-pirang jalma anu tukang adan. Atwalun nasi eta panjangna jalma-jalma naonana nakon beheungna yaumul qiyamati dina poe kiamah. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Muslimun Imam Muslim. Idza sami'tumu di mana-mana ngadengi aranjeun annida kana adzan faqulu maka pek ngomong atawa ngucap aranjeun kama kana perkara yaqulu anu ngucap kana masal muazzinu jalma anu adan. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Asy-Syaikhan Bukhari Muslim. Man sajalma qala anu maca ieu man hina yasma'u dina nalika ngadengi ieu man annida kana adan Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qaimah kana lapad Allahumma rabba hadhihi da'wah Allahumma ya Allah rabba anu ngaguduhan hadhihi da'wati kana ieu undangan atamati anu sampurna wassalati sareng kana salat al-qaimati anu ngadeg ati muga maparin Gusti Muhammad dan ka Nabi Muhammad al wasilata kana wasilah wal fadilata jeung kana kaluwihan wa ba'athu sareng mugi ngutus Gusti ka Nabi Muhammad maqaman kana maqam mahmudan anu dipuji allazi anu wa'adahu janji Gusti kaladi halat maka manjing atawa halal lahu ka ieu manaon syafaat kami yaumul qiyamati dina poe kiamah. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Al-Bukhari Imam Bukhari. Man sahajalma qala anu maca ieu man hina yasma'u dina waktu ngadengina ieu man al muazzina ka jalma anu tukang adan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah kana lapad asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu nyaksian abdi alla ilaha kana yen sayaktosna teu aya di pangeran illallahu angin Gusti Allah. Wahdahu bari sahiji Allah la syarika anu teu aya ngarejengan lahu ka Gusti Allah. Wa anna Muhammadan sareng sayaktosna Nabi Muhammad abduhu eta hambana Allah. Wa rasuluhu sareng utusan Allah. Raditu ridho abdi billahi ka Gusti Allah robban kana jadi pangeran. Wabi Muhammadin sareng ka Nabi Muhammad rasulan kana jadi utusan. Wabil islami sareng kana agama Islam dinan jani agama gufiro maka dihampuro. Naon dambuhu dosana ieu man. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Muslimun Imam Muslim. Wallahu a'lamu bissawab.